wali aslin jeung menang kanu jadi kolot nek dakarin aun rek kolot lalaki rek kolot awe min jihatil abi awil umi arek kolot di pihak bapak rek kolot di pihak induk sarua wain ala jangan terus dikaluhur nah aki bapan aki uyut ala wali aslin jeung menang kanu jadi kolot bapak kos bieu terus kan aki uyut naon menang naon rujuun bima wahabali parhin ngabatalkeun atanapi nyandak deui kana harta nu geus dibikeun ka anak menang kolot tah serius ya di sia duno serius di paraban pengun sia menang bereku kolot buru-buru jual sini cepet deui menang di Jokot deh wain sapala salajan terus dikahandap wali aslin menang ka bapa ya rujun bima wahabali parin wain sapala nyandak deui harta neungeus dibikeun ka anak sanajan kaincu barek tenang-tenangan kaincu eta abah dicokot deui hajeun teh menang ieu in baqyal mauhubu fi sultani tapi lamun eta sawah nu dibikeun teh masih aya dina tangan anak dibere bilas dilakin balik teh ruksak butuh kene auta sodako wali aslin jeung menang kanu jadi kolot nek bapa rek indung rek aki rujuun pimata sodako ngabatalkeun dina harta nu geus disedekahkeun liparin ka anak menang wen sapala sajan terus dikana kaincu ahda saya wali aslin jeung menang kana jadi kolot rekot laki rekot awet di pihak bapak di pihak indung sanajan terus dikaluhur aki mereka incu rujuun bima ahda liparin ngabatalkeun nyandak deui kana harta nu geus dihadiahkeun kanu jadi anak wain sapala sajana kaincu weuh keur kawin kaincu ge hadiah ku akina nyami lobah mobil salah hadiah ti abah ieu saking ku bunga sia teh cokot deui itu teuing kan paling disebut abah stres masalah kumaha lamun hutang anak boga hutang ka kolot gede dan hutang leutik ya da ka kolot kanak ieu nya we di bahasa hutang bah terus lebih kaya belasan juta laju dibebaskeun ku bapana sia dari putih rempoh sia ripu karena teuing utang maneh ka abah dibebaskeun kari-kari geus dilabah na ge bangkrut ceuk abahna yang teu tulus ngabebaskeun hutang menang teh eta mun hutang la pima abroa teu meunang kolotnya eta ngabatalkeun dina hutang anak anu geus dibebaskeun ku kolot teu meunang dibatal urusan ka mana bah masalah hutangna teu meunang bah cokot deui mun pamereug kitu nya teu meunang ai hutang mah bebaskeun mah geus bebas teu bisa dibatalkeun bah nya teu bisa
jadi selama nek lain pembebasan hutang, nek hibah, tarek sodako, rek hadiah, kolot kanak, eta menang dicandak deui. In bakial mauhubu bisultanihi, lamun harta atapi mun sawah teama sawah dibikeun kanak aya keneh dina tangan anak. Bilas dilakin bari encan ruksak utuh keneh ain sawahna. Beuh utuh diplakan putus sawah sila ya teu merena. Mus baruahan peuteuna ge. Wa in gorosal ardu. Sanajan eta tanah pamere kolot geus diplakan ku anak geus baragus, geus baruahan atuh tetep menang dicokot. Tanahna peuteuna mah nu anak. Engke hitung-hitungan jeung kolotan. Beratan aya peuteui bae. Tung. Ada hitung-hitungan aja anak. Karak ngadenge kolot kieu. Pandai hukum anak. Teu nyawa panai patul muin. Malah mah aubana pihak jeung sanajan eta tanah pamerekol terus dibangun imah. Imah 2 lantai je dipenta deui. Teu nanaon. Auta kholala asirun mauhubun atawa lamun teamah kibakar dibere persan anggur sabaraha botol buat ya anggur sehat ya nang mers abah ini kulila diikeun jadi cuka geus jadi cuka dipenta deui. Auta kholala asirun mauhubun sanajan eta persan anggur pamere kolot geus jadi cuka teu naon dipenta deui. Boleh-boleh saja, silakan. Ya. Au ajarahu wa in ajarahu jeung sanajan eta tanah atapi naon wae harta pamere kolot teh geus disewakeun ku anak dipenta deui teu naon. Aw alaqo itqahu atawa sanajan eta abid kibakar pamere bapana geus dicantelkeun arek merdeka ngan merdekana dicantelkeun lamun ieu hasil anu abid sia merdeka da geus ngomong kitu kibakar ka abid ngan can bukti mualak alehna eta masih bisa dicokot ku bapa. Itu bisa arohana jeung sanajan eta harta pamere kolot geus digadekeun ku anak bila qobdin ngan can katampak kudu ngagade eta misa keneh ku kolot dicanda awahabahu atawa sanajan eta harta pamere bapa teh geus dibikeun deui ka batur bila qobdin ngan can katampak kudu dibere eta masih menang dicokot ku bapana alasana mantap menang dibakoihi pisultanihi lantaran eta harta masih aya dina kakawasaan nu jadi anak menang dicandak deui. Tah cek tadi di blok pisultanihi bilas dilakin ku malam geus leungit kepemilikan anak geus leungit seperti harta pamekot teh geus dibikeun bari geus disanggakeun geus katarima kudu dibere mun kitu kumaha palarujua atuh teu meunang kolot ngabatalkeun mere ka anak inzala milku lamun geus lesot kepemilikan anak kana eta harta bihibatin ku sebab geus dibikeun deui makobin bari geus katampak kudu dibere eta mah teu meunang lesot eupan dibikeun ka anak mehna ieu jadi ka incu pindah Kijaet mere sawah kaki bakar kuki bakar dibikeun deui ka anakna jadi incu meureun ya
bikin deui cek bakar lid tuh sawah bapak pamere abah jeung maneh we tampi bah janggakeun tah geura cokot tah suratna wa in kanal hibah minal ibni li ibnihi sanajan eta harta pamere kolot teh dibikeun ku anak ka anakna jadi seragam ka incu eta teu meunang dicokot deui ku akina da akina lain mereka incu tadi mereka anak kecuali langsung ka incu teu meunang cokot deui nya auli akhihi li abihi nya atawa sanajan eta sawah pamere kolotna teh ki bakar dibikeun ka adik ki bakar anu sabapa ki bakar boga adik ki Umar Kijahid mere sawah ka ki bakar bapana ki bakar ki Jahid teh sanggeus kieu dikeun deui ki bakar ki Umar teh lur sabapa jeung ki bakar tah sanajan kitu teu meunang dicandak deui depan sarua bapana mah nya ki Jahid bapak ki Umar bapak ki bakar tetep lantaran ki Jahid bapana merena tadina lain ka ki Umar ka ki bakar jadi kepemilikan ki bakar kana eta sah geus lesot geus babibikeun ka akangna atau ka adina geus teu bisa dicokot awi baein Allah